Kuring karek gening geus nepi ka lebah muncang Syafi'i. Tempat ieu katelah sanget nya di dieu baheula Syafi'i anggota gerombolan DITI dihukum mati. Layona dikubur di dieu keneh handapeun tangkal muncang eta. Senter disorotkeun ka lebah ramo-ramo nu siap nyamber beheung kuring. Disidik-sidik kaciri dina tungtung ramo-ramo teh aya sapasang panon moloncorong jeung letah lelelan. Jalan satapak, beras ke jalan desa, jalan nanjak mayat, lumayan, tenetek teuing, siga jalan satapak, memang rupa jalan potongan, nuci keneh kasorang. Jalan narubak, kurang leuwih 6 meter, geus dibabatu, ngan hanjakal can disetum, kahalangan kupatok rea kareta, nu teu bisa dibongkar. Kalah jukut we ngaji jembrung, jaradi dina sela-sela batu, nu arang katincak. Kuring ge leumpang teh mapai-mapai sisih jalan nu eueuh batuan. Da teu ngeunaheun leumpang luhureun batu nu sareukeut mah. Di belah wetan bulan nikreuh keur nanjak siga kuring ayeuna. Najan beungeutna can buleud teuh, cahayana teu kurang nyaangan peuting. Angin peuting bulan Februari karasa baseuh ngahiliwir niup awak nu ngoprot ku kesang. Sorana ting kecewis jadi harewos alam. Dina sela daun-daun tatangkalan jadi korosak lebah kararas cau ngupuy gapai siga leungeun neangan pamuntangan. Sora sato peuting silih tempas adu manis jadi rampak sekar ngalagukeun dangding misteri. Dengkleung ka keueung disenggakeun ku anjing babaung kejauhan. Simponi alam nu sampurna mirip lakuning manusia dina latar alam kelir siluet peuting. Hate muji syukur ka Nu Maha Agung nu ngahalodokeun peuting ieu dina waktuna kuring kudu lumampah. Padahal tilu poe kamari hujan ngecrek beurang peuting matak basa tadi beres milu pelajaran pamantapan yang hareupan ujian nasional kuring panceg pikeun balik najan poe geus ngagayuh ka sore. Padahal bisa wae balik teh isukan isuk-isuk meureun moal wawurat kieu lalampahan teh. Tapi mun isukan balik teh asa sakedeung teuing di lemburna. Minggu kurang leuwih jam 8 isuk karek nepi ka imah. Minggu sore atawa Senin subuh kudu geus indit deui ka kota. Nasib urang lembur hayang sakola tamat SMA ge kudu jauh ti indung bapa, kudu anggang disarakan. Nya sok capek teu puguh ari balik poe Minggu teh. Can kareureukkeun rasa kacape di lembur teh geus kudu indit deui ka kosan. Sedang mun balik Sabtu lumayan poe Mingguna bisa weuteuh ulin jeung baturan di lembur. Komo kaayeunakeun kuring boga karesep anyar, boga baturan ulin anyar, babaturan ulin nu ngajadikeun kuring hoream ulin jeung babaturan nu biasa. Nya di sapra kuring resep maturan ina ngarit, kuring jadi tersep milu ngangon munding jeung Usep jeung Jaja. Kuring jadi tersep liliwetan jeung Salim jeung Ian. Padahal samemehna mah milu ngangon munding ka Usep teh resep kuring najan sok digelendeng mun kenyahuan ku bapa. Tong sok milu ngangon ka si Usep sakit kulit geus hideung teh kuriak jadi tutung gerak. Keun we munding mah saat diurus ku si Usep jeung Jakaria. Saur bapa teu ngarasakeun
Resepna hahaleuangan dina tonggong angonan bari ngeremus jambu batu meunang ngala ti sisi sampalan. Kresek najan laun sora dina rungkun jajalaneun nguyarkeun lamunan kuring. Ramo mencet knop center disorotkeun ka lebah rungkun nu ngajembrung. Astagfirullahalazim. Kuring mundur 2 lengkah. Dina rungkun nyelodor leungeun. Ramo-ramona ranggah bangun rek ngarawu. Sungut ngagerendeng nepatkeun ayat kursi, Al-Ikhlas jeung Al-Falaq binnas. Panon rarat-raret neangan sugan aya dahan atawa naon wae nu bisa dijadikeun pakaran. Kuring karek ngeuh geuning geus nepi ka lebah muncang Syafi'i. Tempat ieu katelah sanget. Nya di dieu baheula Syafi'i anggota gerombolan DITI dihukum mati. Layona dikubur di dieu keneh handapeun tangkal muncang eta. Center disorotkeun ka lebah ramo-ramo nu siap nyamber beuheung kuring. Disidik-sidik kaciri dina tungtung ramo-ramo teh aya sapasang panon moloncorong jeung letah lel-lelan. Lila beuki jelas si horeng ramo-ramo teh hulu orai kobra. Kembar siam meureun orai kobra teh. 5 huluna curing hak. Panona harurung beureum kasorot cahaya center. Sajongjongan kuring ngajanteng ngawaskeun sakadang orai. Lila-lila hulu nu ranggah teh turun dalaunan. Terus malik ngajauhan. Awakna kaluar ti jero rungkun. Si horeng panjang orai teh leuwih ti 1 meter. Gedena sagede pigelangan leungeun. Kuring diserangkeun sang orai ngaleor ka rungkun tukang tangkal muncang. Hate ngemplong si horeng makhluk anu siga leungeun teh makhluk biasa. Orai ngalaman anomali genetika lain makhluk anu aheng. Kuring ngagidik deui neruskeun lalampahan mapai jalan datar nu taringgul ku batu nu sareukkeun. Barang rek nanjak hate ngagebeg. Bulu punuk ting puriding lapat-lapat kadenge suara azan. Ras kana pangalaman bareto fungsi kawenehan panggih jeung nu adan dina batu lempar di puncak tanjakan ieu. Nu adana ngaharewos bari jeung eueuh jrimna. Tapi ras inget kana cariosan bapa, basa kuring pepulih ka anjeunna sadatangna ka imah. Teu kudu sieun. Saur bapa harita, eta mah sakadar jin menyiliwuri. Setan di golongan jin mah henteu bisa naon. Nu kudu dipikasieun mah setan nu loba tarekahna. Setan di golongan manusia. Saurna setan numpang bageurna teh sami sareng jalmi numpang baworna, Pak. Kuring penasaran. Lain setan, jin meureun. Saur bapa, teras anjeunna nerangkeun yen teu sakabeh jin jadi setan jeung teu sakabeh manusia jadi setan. Pan setan mah allazi waswisu fi sudurin nas. Sakur nu ngagoda manusia pikeun ngabangkang kana parentah jeung ngajak ngarempak larangan Allah eta nu disebut setan. Wujudna mah bisa jin, bisa manusia. Malah setan nu pangrohakana mah setan nu aya dina diri sorangan. Adeng apal makhluk Allah nu munggaran digoda ku setan? Adam, Pak. Lain, nu munggaran digoda ku setan mah Izazil, nu sanggeus ngabangkang ku Allah disebut iblis teh. Izazil teh di golongan jin, manehna digoda ku 3 setan nu ngalantarankeun manehna ngabangkang kana parentah Allah. Setan nu kahiji nyaeta rasa leuwih mulia manan Adam. Abdi didamel tina seuneu sedengkeun Adam tina taneuh, cenah cek Izazil. Atuh setan nu kadua jeung katilu, Izazil ngarasa leuwih kolot jeung leuwih takwa. Kapan abdi tos ribuan tahun zikir ka anjeun salamina, sedangkeun Adam ukur bakal ngarundaikeun anak incu nyieun karuksakan di luhur bumi. Tah, mun urang dilenyepan 3 setan ngagoda Izazil teh ngarasa leuwih mulia, ngarasa leuwih kolot jeung ngarasa leuwih takwa. Kabehanana ge mangrupa rasa umai, ego muncul basa adeng mah. Bah dieu urang kudu hati-hati teh. Mun dina hiji waktu kahayang ego paparimpang jeung kapalai Allah. Nu mana nu kudu ku urang digugu? Bapa lirean heula neuteub
dalam pisan lir nungolongan pikiran kuring. Ijajil ge gara-gara ngagugu kana egona dilaknat ku Allah, tapi kamu nang sebutan iblis. Terus manehna neangan batur supaya engke di neraka ulah nyorangan. Mimitina nggoda Adam jeung Hawa. Terus nepi ka ayeuna Ijajil jeung anak incuna nggoda urang anak incu Adam. Tapi ulah hariwang da kabisa setan ti golongan jin mah teu loba. Paling ukur mengkolkeun akidah wungkul. Ari dosa-dosa nu dipilampah ku manusia lolobana mah tina godaan setan ti golongan manusia keneh. Moh ti tatangga, ti anak, pamajikan, dunungan, babaturan, jeung utama nama tina ego nu aya dina diri sorangan. Ngagoda manusia sangkaan korupsi lain jin. Ngagoda manusia pikeun jinah lain jin. Ngagoda manusia pikeun ngamomorekeun salat, zakat, jeung ibadah sejena lain jin. Jin mah paling ukur ngagoda kawas kaadeng tadi. Adan dina batu lempar atawa nembongan di imah kosong nyuruh ka jalma anu kurang iman. Maksudna ukur pikeun mengkolkeun akidah urang. Pan kudu kurang iman mah terus digugu madatangkeun dukun nyeungeut menyan maca jangjawokan panyinglar ruk sakta salatna. Ingat kana cariosan Bapa harita? Leungit ka sieun teh najan ka keueung angger nyang karuk. Keueung ku suasana alam nu katingali sakuriling bungking. Didenge-denge suara adan anger hawar-hawar. Lain adan siga nu baheula. Jeung memang waktuna adan ayeuna mah da geus isa pasna ge. Kuring nikreuh mapai tanjakan mingkin ngadeuketan batu lempar nu katelah sanget. Beuki luhur jalan beuki poek, cahaya bulan katutupan ku daun awi, sora sato-sato peuting patembalan mirig ringkang kuring dina hieumna peuting. Di lebah batu lempar puncak tanjakan kuring eureun sakedeung ret ka lebah batu dina meles hideungna aya motif dina cahaya bulan nu moncor dina sela-sela daun awi. Dina batu ieu baheula aya suara adan tanpa jirim teh. Tapi ayeuna kuring teu sieun, kuring jeung manehna sarua makhluk sang Holik. Rob nu maha ngatur jeung nang tayungan kabeh umatna. Kuring ngalengkah deui neruskeun lalampahan, ngudun ayeuna mah panon lempeng ka hareup ka lebah korobokan. Kadenge suara cai nyurug handapeun jalan, dina tembok sisi jalan aya nu keur diuk. Barang geus deukeut, horeng manehna keur muter-muter tunar radio transistor. Najan teu sidik saha-sahana sabab kehalangan hieumna peuting, suara radio nu diputer-puter tunarna karaba kurubuk nimbulkeun suara aheng dina mongklengna peuting. Punten kalangkungan. Kuring nerapkeun etika sakumaha mistina mun ngaliwat hareupeun jalma. Mangga. Tembal sora nu dipiwanoh ku kuring. Geuning Mang Ahya mulih ti mana? Atana pi bade ka mana? Tos ti Bandung puguh. Mangga atuh sareng bade ka tonggoh mah. Kuring teu hayang papanjangan. Mangga we ti payun. Capek keneh mang mah. Jeung asa paranas deui. Kayak tos reureuh nuturkeun. Oh, abdi ti payun atuh Mang. Mangga. Kuring ngincik ninggalkeun manehna. Tumpang teuneng, leungit ka sieun, leungit ka keueung, boga anggeuhan aya Mang Ahya ditukangeun di tempat nu mata keueung di korobokan. Tapi ka imah nyampak simpe bapa di masjid keneh sigana mah. Assalamualaikum. Kuring ngetrok panto lalaunan. Kadenge suara kunci ngajetrek panto muka lalaunan. Baku ucap edeng mah ari tos mulih wengi teh sakieu keur usum harengheng taya kasieun. Cek ebah nu muka panto ngabagiakeun. Lah sieun naon? Puguh dinu pika keueungeunna ge di korobokan kala aya Mang Ahya ngadon reureuh. Mang Ahya ucap edeng. Astagfirullah. Cek ebah ngajerit. Aya naon ebah? Wayah kieu ngagaruwahkeun. Mak norojo nganggo keneh mukena. Ieu enden cep edeng
mendakan Mang Ahya di kerobokan saurna. Si Ebah hari bos. Astagfirullah, Edeng nyaan eta teh. Cak mak neutup jero naker. Mohon, kunaon gitu mak? Kuring unggul ke launan. Mang Ahya teh tos maot kemis kamari balik di Bandung, elopna tabrakan di Cicalengka. Palingi kasauran emak kitu, bulu punduk kuring buringkak, punduk nabiri gidig. Aya naon, ngobrol di lawang. Bapak nembe mulih di masjid, norojo di tukangan kuring. Kuring asup ka jero imah, nuturkeun emak jeung Ceu Ebah. Iya Pak, Edeng cenah manggihan Ahya di kerobokan. Geus tong diteruskeun. Ngobrol kitu mah bisi jadi fitnah. Ahya mah geus sampurna di alam kubur. Cik nyoko cai Ebah. Gerak cai ka itu Edeng, bisi peuting teuing. Apa cali dina porsi makan. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuwunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.